Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten ka pamirsa sadayana nepangkeun simkuring Muhammad Royani ti kelas 12 IPA 4 dina waktos ieu bade ngadugikeun sawarta-warta anu kantos kajantenan di Samingon Kapengker. Ieu judulna Kebakaran di Pasar Sukaramai Pekanbaru Riau. Kebakaran lumajang di Pasar Sukaramai Pekanbaru Riau Salasa sore kaping 8 bulan Desember 2018. Kajadian ieu nyieun panik sakabeh padagang tarekan nyelametkeun barang daganganna. Seuneu nu anu gede ngabeulem sakabeh kios jeung toko padagang di lantai dasar. Patugas kebakaran dijieun kalangkabut mareuman seuneu hideung di sakitar tempat kajadian. Pikeun mareuman seuneu, petugas kebakaran ngusahakeun ku jalan ngaliwat tembok rombongan nu geus kabeulem di lantai dasar. Panyabab kejadian masih keneh ditalitik ku Polresta Pekanbaru Riau. Rupina sakitu anu parantos tiasa didugikeun simkuring kapayuna. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng sonten deui dina waktos kapayun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.